mangga diantos kasumpinganana. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Punten ka ibu-ibu jalana ka mana ya? Ka payun, ka pinggir, ka panitia punten pengamanan jalana. Ka panitia siapkeun pengamanan jalan. Kapal ini ya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun pare beaku beri, daun salam, daun sereh, dugating sare, dugating beak duit. Ciri yang ngajawab salam nanti sawareh ya. Malam ya'rif lam yahib, lam yahib yahib yako. Tak cinta maka tak sayang, tak kenal maka tatanya. Jadi teu apal mah kudu tatanya. Mandalika bojong kokosan ngalah salam dikaitan. Mun zeug aku cinta kana muludan, yu nu kadua kalina ngajawab salam urang tarikan. Yu gitu. Telat ya. Uyos masih kene terkesima ningali kidalang. Kopeahna herang Pak. Ciga lemari. Kade lain lemari. Awakna anger begang 3 kali ka dieu teh can montok kok montok. Wios ibu kidalang pegang, wios leutik keun bae leutik ke kidalang mah awakna nu penting mah gede kanya. Naon cenah ibu kenai letik awak kenage nu penting gede kanya. Nah tepat ibu kalepasan keun wae dan teu genah ditatahan mah teu genah, hayang hitut ditahan teu genah, lepaskeun bae. Siap kompak siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kue opak permen relaksa digantelan keripik lantak. Alhamdulillah nu kadua kali nama ngajawab salam teh kompak kitu ge menang maksa bari saeutik rada nyentak. Urang buktoskeun, buktikeun, kita perlihatkan yang menjawab salam dan yang mengucapkan salam karena janji Allah innallaha la yudhi'u ajrul muhsinin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan
kebaikan hambanya. Makanya orang Islam diberikan kode etik, yaitu assalamualaikum, kalimat murokab yang tersusun dari mubtada dan khobar. Fungsinya agar langkah kita diberikan keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Ya, pan hayang selamat ya sadayana hoyong. Hoyong lalancar hoyong. Usaha hayang lancar kompak-kompak, usaha bisnis tak itu tinggal hayang lancar so. Sekali deui usaha hayang bisnis hayang modal iya ge hayang apa polisi hese modal ribu ya Pak ya susah BAB ya susah ribu ya Pak. Bapak pakai pistol bawa seragam nggak hormat hayang modal mah ribu ya Pak ya. Makanya orang mah sombong ke heula ketika Allah memberikan satu aja delegasi tentaranya yaitu fadl. Iya yang modal. Ketika orang hayang modal hiji be tentara Allah dibikeun, hei maneh waduh buru-buru bijil maneh tah tina beuteung si eta pan usad ised nu ngahormat ge mah kuat lantak urang mah ulah sombong. Tinggal dina kitab Wasiatul Mustafa karangan Syekh Abdul Wahab Asy'arani bagi orang yang mengucapkan dan menjawab salam. Ya Aliyu ibda malakita minal muslimina bisalam yaktubullahu lahu isrina hasanatan. He Ali, ini kampung naon namina? Kampung Lebak. Oh Lebak lah babarinya. Urang kampung Lebak. Gitu. Di mana urang aprok jeung dulur sabujur, dulur sabuj, dulur sakas, dulur salem, dulur sasum, saguber, sainsing, sa-Indonesia nu subur mah malah jeung dulur we di alamku. Ibda bisalam, awali dengan kalimat assalamu. Isukan ibu, mamah, teteh aprok di jalan jeung dulur salam assalamualaikum. Nah, di mana orang mengucapkan assalamualaikum yaktubullahu lahu isrina hasanatan, Allah nyatet 20 kebaikan, 20 kealusan ku ibu di pibanda. Kumaha nu ngajawab salamna arba'ina hasanatan 40 kasayaan. Alhamdulillah. Ikan sepat ikan gabus menanggalati ciletuh, lebih cepat lebih bagus panon bisi kaburu tunuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah fi dzatihi wa sifatihi wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul muqtafa fi ilmihi wa amalihi la nabiyya ba'dah fahuwa khatamun nabiyyin fi sifatih wa halih. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karimi wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulam min anfusihim yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in
kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Shadaqallahul azim. Ali Imran 164. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ana awwalun nasi yashfa'u fil jannah wa ana aktsarul anbiya'i tab'a. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pertama-tama urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka hadrah Allah Subhanahu wa taala nu mana ieu mujina urang eusian hiji ibu bapa pamuda pamudi aparat tokoh sadayana tiasa ngarasakeun dinginna malam poekna peuting ningali cahaya ternyata dunia itu indah. Allah menciptakan satu seni yaitu diantaranya Allah menciptakan siang dan malam. Ku Allah dijadikan berang berganti jadi pet, tina caang jadi po, tina hanet jadi tir, tina tiris jadi han, tina rame jadi sep. Alhamdulillah, ieu bentuk syukur urang sadayana keur muji ka Allah Subhanahu wa taala. Nuhun Gusti, abdi bisa diaprokeun deui jeung waktu peuting sabab loba dulur urang banyak tetangga saudara kita yang tidak mengenal malam lagi karena kena inna lillahi. Naon eta teh? Mawatnya. Ari geus mawat bisa moal ngopi. Moal. Ai geus mawat bisa moal udud. Moal agangnya. Geus mawat mah nya mawat. Nganingku geus mawat mah. Bari ngadagoan ieu teh malak iraha rek nakol urang. Pujina urang alhamdulillah syukurna anggahwata kesehatan jiwa raga jasmani rohani cepil urang ceuli urang telinga kita mata kita hidung kita mulut kita tangan kita kaki kita ieu angkat kana pangaosan ieu teh bentuk syukur nikmat ti Gusti. Sabab teu saeutik jelema dibere cager dibere rine dibere kawasa laluasa waktu mata pantes ceuk Nabi nikmatani maghbunun fihi makasirum minan nas as-sihhatu wal faragh. Ada dua kenikmatan yang suka manusia lupakan. Yang pertama yaitu adalah kesehatan. Waktu cager beleha-leha ngadenge suara apa itu? Suara uing eta mah. Lain suara bedug Pak. Suara kuring nu bieu mah. Langsung ngadenge Allahu akbar Allahu akbar. Subuh. Alhamdulillah. Kira-kira Pak Polisi langsung berangkat tidak Pak? Langsung nyobanya siap siaga kita ke masjid. Pak Polisi masa urang teu boga jabatan ngejedog bae. Betul. Pak Polisi ge ngaji leres, Pak RT ge ngaji leres, Pak RW ge ngaji leres, Pak Kiai ge ngaji geus loba ilmuna leres. Mun nya urang anu ilmu teu ngaji paingan. Kadua nu loba dipopohokeun banyak yang manusia lupakan yaitu adalah firagh. Kita punya waktu yang senggang. Kesenggangan waktu urang matak pantes dina hadis Nabawi dijelaskeun asyaddun nasi hasrata yaumal qiyamah rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Manusia akan ada yang sangat-sangat sedih, dahsyat sedih kelak di hari kiamat. Manusia itu sangat-sangat sedih. Siapa? Rajulun amkanahu talabul ilmi falam yatlubhu. Ada pengajian yang diadakan malam ini untuk muludan satu hiji awakna cager, dua boga duit, katilu teu ka mana-mana, bari halodo, bari deukeut ngajedog di imah teu datang engke bakal nalangsa di poe kiamah. Naudzu. Alhamdulillah ieu hadir sadayananya alhamdulillah.
Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kalih kautamian salam ay makrunan bita'dim sapapaosna masing mayang ngagelenggeng masing ngocor ngakolontor dikocorkeun digecerkeun digecretkeun diaurkeun ditampal patukeun didulit hasapankeun ditampu baskumkeun jantan mata holang nalam. Nabi terpuji, Rasul pinunjul, habibana wa nabiyana wa syafi'ana wa karimana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Oge teu hilap ka kulawargi sahabat tabi'in atba tabi'in malah mandar sing parat tugi ka urang sadana salaku umatna. Muga-muga urang sadana masing kateteran kabulateran kasimuhan kabaseuhan kaemratan kaulateran karau kafangku kakelek kasangkeh ngengengkeun syafaat mantena amin ya rabbal nu dipihurmat kersana al mukarram pangaresapun lanceuk mikna ngelok pangarsa al mukarram Ustad Ajun, alhamdulillah mantena tos 3 kali ngulem simkuring. Ibu masih keneh kenal ka simkuring? Jamaah masih apal? Masih ya. Tapi Pak Polisi mah nembe tepangnya Pak. Nah kan bae da geus di alam ruh mapanya. Ngan baheula mapan can urang can boga pikiran di alam ruh mah. Bapak di ditu teh geus ditangtukeun Bapak bakal jadi polisinya. Abdi ge baheula hayang jadi tentara Pak. Itu jadi naon sababna pas dicek Pak, suara lulus beasiswa, azan ceramah lulus, baca Quran lulus, ternyata ayat tapak borok Pak. Jadi terlulus. Itulah nasib jadi santri, ayat tapak borok. Tapi alhamdulillah Pak, simkuring leuwih ti polisi, simkuring leuwih ti tentara nya. Jadi tugasnya ke Banten, tugas Majalengka, tugas Garut, tugas Tasik, Bandung diubah. Alhamdulillah polisi naon sababna sadayana ge syiar pada dakwah sadayana. Nu jadi pedagang dakwah dina dagangna, nu jadi pejabat dakwah dina jabatanana. Betul? Kade lain nungkul ustaz kiai ajengan nu dakwah teh kabeh ditah dakwah di dunia mah. Kanu miskin nu fakir itu dakwah. Ibu-ibu dah, bapak-bapak dah, kabeh oge dah, berikut tukang son ge dah, dagang. Nya dakwah, sadayana dakwah. Muga-muga pangarsa ajengan yang ajengan ajun ku Allah tampi sehat paos suswana. Mudah-mudahan anjeunna sing enggal deui gaduh nya untuk pendamping hidupnya. Nya atuh kan sayang rakaatani minal mutazawij afdalu min sab'ina rakaatan minal ajal. 2 rakaat anu boga bojo nu boga pamajikan ngunggulan kana 70 rakaat. Tuh boga pamajikan. Doakeunnya mudah-mudahan sok we geura daftar ti ayeuna nya. Ngan syaratna jam 3 subuh teh kudu geus siap geulis. Atuh janari teh kudu geus geulis, kudu geus dangdan, kudu geus sarareungit, kudu geus nyericit. Jam 3 teh. Daftar we abdi bade daftar gitu. Ngeunah nya. Mudah-mudahan oge pangarsa Kiai Al Mukarram, Kiai sepuh, ajengan anom anu sangat dipihurmat, doakeun ku sadayana para kiai, para ajengan khusus nu aya di kampung Lebak, wallah subhanahu wa ta'ala sing tambi sehat paos yuswana. Oge nu dipihurmat kersana para panitia anu sangat antusias. Oge nu dipihurmat aparatur pemerintah, Bapak Babin Kamtibnas anu sangat dipihurmat, alhamdulillah antusias ngajaga ka urang hese tanu kieu teh kudu diingu nya. Naon sababna? Sabab di tengah-tengah kesibukan beliau bisa menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Tepuk tangan untuk para panitia. Tepuk tangan untuk Bapak Babin Kamtibnas. Gayanya gaya matak engke Bapak polisi mah kuduna nangtung ngajagaan aya nu balik dor teh mah. Pakai uang 100.000 balik deui. Oke, Bapak Ketua MUI nu diwakili ku Bapak Lebe alhamdulillah hadir di desa. Oke sadayana Bapak RT, Bapak RW
anu sangat dipihormat mugi-mugi urang sadayana sing nuhur teh sing babarengan kahanap teh sing babarengan naik sama-sama tinggi turun sama-sama rendah kalau jalan sama-sama bergandengan tangan keur ngaheuyeuh dayeuh ngolah masyarakat ngolah nagarana supaya jadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur amin ya Allah ya rabbal alamin. Oge teu hilap jamaah sadayana ibu-ibu bapak-bapak tokoh muda tokoh mudi oge teu kantun teu kahilah tukang son anu dipihormat muga-muga we sing asup surga tukang son oge jeung son-sona tapi lain son lain son iya dah diganti deui ke mason. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kita tingkatkan iman dan takwa Musola Al Mujahidin Blok Lebak oh iya Desa Rancaputat Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Simkuring tebih di Sukabumi. Di Sukabumi ka dieu lumayan. Makan waktu hampir 5 jam. Can ku macet. Alhamdulillah. Tapi dengan uletna sabar dugi nyampe. Ti ditu ka dieu jauh teu. Jauh ya. Tapi teu nanaon jauh oge. Simkuring dongkap di Sukabumi ka Majalengka teh teu aya jabi nyaeta rek nyanak amanat amplop Pak bingung kapan saya nyimpen amplop ka dieu teh rek nyanak amanat pangarsa ajengan nelepon ka simkuring wayahna cenah ka dieu hadir abdi bade nyanak kaping 18 mangga kedah nama iwangi ayeuna teh simkuring teh ka Lampung ngan kulantaran di Lampung dulur eueuh nu ngulem eueuh matak mending ka Majalengka. Alhamdulillah ieu sadayana atas izin Allah. Malah simkuring 3 kali ka dieu ngaranna ganti-ganti cek ibu nu awalna baheula ngaranna lain ieu ayeuna geus ganti deui dalang keuna da hirup mah perlu perubahannya banyak kudu berubah Pak naon sebab cicing wae mah dihanap wae mah ibu ganti-ganti kali-kali atuh kaluhur nya ulah gaya keuyeuk wae nya pakena gayana gaya naon gaya kalapa valid gayana gaya naon ngarti teh ibu teh ganti-ganti gayana ganti-ganti versina malah ayeuna mah cenah panitia ibu-ibu jamaah ieu teh cenah aya kidalangan muhun simkuring teh resep sabab nu tadi ge geuning di dieu aya kesenian pencak silatnya yuk urang lestarikeun bapak Babin Kantibnas ngadukung teu Pak ayanya ngadukungnya subhanallah dukung ku urang naon sababna pencak silat itu adalah sebagian filosofi silaturahmi untuk apa? Bukan untuk menjatuhkan lawan tapi membela diri tanpa menyakiti lawan. Itu ku bela diri mah beda jeung pakacak-kacak mun pakacak-kacak mah kuku urang seep beungeut urang rajeh tapi ketika urang make pencak silat na aman nya ke ku si cepot lah dicontohkeun nya sok ayeuna urang ngobrol lah sakedap saunira tan anak panjang sinenge kan eta ya sinenge sabda saur niratan anak panjang sinengeh ya sinengeh sabda uninga
ya saur niratan anak panjang sinenge ya sinengeheng sabda oning ulun layu alat teki wala bakti dening asih ya dening asih ora ketara ayo aloka rempung jungkung sauyun nah gotong royong baba nah eta teh tina Al-Qur'anul Karim kieu popokanana Bismillahirrahmanirrahim Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu Sadaqallahul wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Nah, rempung jungkung sauyun gotong royong baba rengan tah saur nira urang buka ka dituna ieu urang nu tiasa wengi ayeuna muludan teu aya deui mi eling mi emut kana dilahirkeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bentukna ieu ngarasa bunga kuduna kudu bunga malah leuwih ti bunga leuwih bunga boga duit leuwih bunga boga emas leuwih bunga boga beas kudu leuwih bunga aya na Kangjeng Nabi pas datang na Kangjeng Nabi mah kudu leuwih bunga karena mual aya jabatan, karena mual boga harta, karena mual hirup di dunia, karena mual aprok jeung tatangga, ibu bapak mual kawin jeung salaki, salaki mual kawin jeung pamajikan, pamajikan jeung salaki mual boga anak. Lamun Kangjeng Nabi asbabna teu dilahirkeun ka alam dunya. Sajaba tidinya bungahna Kangjeng Nabi anu ngarealisasikeun ngomean akhlak-akhlak manusia kabayang Pak lamun Kangjeng Nabi teu dilahirkeun kabayang Kangjeng Nabi pun teu dilahirkeun ka alam dunia loba lalaki bakal parasea garlut palebut awewe bener teh cilaka malah-malah bapak-bapak bakal cilaka lamun Kangjeng Nabi teu dilahirkeun ka alam dunia naon sababna sabab lamun waktu bapak kedah dikhitan bapak teh kudu usia 80 tahun kabayang bapak-bapak dikeureut 80 tahun nah nyapanya lihat cenah kabayang nyapa Nabiullah Ibrahim mah sebagai Khalilur Rahman itu mah dikeureut teh usia sabaraha 80 tuh 80 tahun kabayang coba urang lebak dikeureut 80 tahun weh nyambes bala nya jika nanti kudu make singso Alhamdulillah lahirna Kangjeng Nabi nu asbabna ieu lahir Kangjeng Nabi matak ieu dunia nu ku urang keur didampa nu ku urang ayeuna keur dinikmati ngeunah boga imah ngeunah urang teh boga keluarga ngeunah boga mobil malah ngeunah urang teh ngaliwat di jalan raya ngeunah ngaliwat aya tol ti Sukabumi ka dieu teh teu lewat tol matak simkuring mata di salamin di tol keur eling mah sholawat we lain sombong naon sabab nuhun ya Rasulullah Alhamdulillah Gusti
abdi tiasa mapah di Sukabumi ka dieu teh sakedap coba lamun lempang ku suku kabayang Pak matak di jalan teh sallallahu ala Muhammad sallallahu ala sok geura ibu ge mapah jadi ka jalan ka itu ka Lebak deh sallallahu ala Muhammad di rumah sallallahu ala Muhammad bentuk syukur ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi nah geuningan teu waka ka Allah cenah man lam yaskurin nasa lam yaskurillah wa man lam yaskuril qalil lam yaskuril katsir sok we nuhun heula we ka makhlukna Kangjeng Nabi nu disebut gelar Habib nu bika cinta ku Gusti Allah nuhun ya Rasulullah tuh we uluk salam Assalamu alayka ya Rasulullah Assalamu alayka ya Habiballah ieu taneuh nu ayeuna dianggo acara ku urang nganuhunkeun ieu taneuh sebab ieu teh aya asbab Kangjeng Nabi lahir permintaan tanah Nabi lahir ke dunia itu atas permohonan tanah di dalam kitab Hikmatut Tasri' wa Falsafah jilid ke-1 karangan Syekh Ali Ahmad Al-Jurjawi dijelaskan wa ka'annal ardu qalat bilisanin fasi rabbi ajirni min hadal khutub wa agisni min hadal kurub ya Allah lahirkanlah utusanmu agar menyelamatkan manusia yang ada di alam dunia manusia itu sudah banyak yang lupa makana sarareubeung daharna sarareubeung nginumna sarareubeung ngan poho syukur ka Allah para rokok poho syukur ka Allah maka mangga ilamun kadang mah bumi nu ku urang ditincak nu ku urang didampal teh sapoe sapeutingna 70 kali nyaritana kulo wasrobu masitum hei urang dunia mangga anjeun dek dahar mah lamun daging rek dibeuleum heuh kompak rek dibeuleum rek digoreng tinggal heuh we heuh sakali deui rek dibeuleum rek di sate rek dipais mangga silakan dengan kesukaan kalian cek dunia silakan tapi satu catatan waskurullah ingatlah kepada Allah ingatlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi kalau mau minum silahkan arek Coca-Cola jus cai aqua cai teh silahkan waskurullah satu Nabi mengajarkan minumnya pakai tangan pakai leungeun katuhu kadua maca bismillah itu bentukna ulah ku kiri sabab ku kiri Nabi teu ngajarkeun matak ibu sing jadi contoh di buminya wah nama power pan aya nu ngaran dispenser ngeunaheun bari nangtung leguk pipa nyakitin ongkoh teu nyunah ongkoh teh leres wayana wih teh dia mah ganti urang sakedike urusan minum urusan pakai baju ibu ye bajuna diparake ka dieu tadi maca doa teu sakali deui ibu tadi baca doa teu pakai bajuna tuh tadi ngasupkeunana ieu tangan kanan heula pak kenca heula ulu heula digebluskeun pakena tangan kanan ti ayeuna urang sakedik tingkatkeun dari mulai ibda bin nafsi tong wakanu jauh-jauh pakai baju makan pakai sandal pakai BH ibu bapak ge pakai celana pakai baju kamana be nu katuhu heula bari baca doana coba ibu-ibu doa pakai baju tuh 2 3 iya ibu asli itu bisa ya osok dipapatahan ku bapak bapak coba bapak doa pakai baju sok atuh baca bapak-bapak sok tuturkeun kidalang Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi ahyana
ba'dama amatana. Ibu, ibu, kenapa ibu komen? Yang salah siapa? Ibu selalu salah saha? Itu tuh salah. Kidalang mah tuh salah. Maksudnya dibacakan doa hudang sare teh yuk kita bangun tong sare wae. Ieu baju geus puluhan, geus ratusan ieu baju seragamna nu hejo nu beureum nu koneng Gusti. Meuni teu hiji-hiji acan dibacaan doa. Ti mimiti weuteuh nepi ka jadi elak. Ceuk baju teh aing dipake ku si eceuk eta mah teu pernah sakali-kali acan. Paingan baju nanti dibawa ngaji getek. Dibawa dangdan hareudang teu kuateun. Patak mudah-mudahannya ieu jilbabna sing kacana amin. Ya Allah ya Rabbal baca Alhamdulillahilladzi kasani hadza tsauba min ghairi haulim minni wala quwwatin. Sok baca Alhamdulillah kasani hadza tsauba min ghairi haulin minni wala quwwatin. Tuh Pak, ibu-ibu atos Paknya. Jadi ayeuna mah bapak tak tanggung jawab memagahan make baju geus cupar ayeuna namanya. Jadi bieu geus dibejaan dosa Pak Kade. Nya atuh bapak mi hukum mamah-mamah dikawin ku bapak doa bajuna teh dibejaan dosa. Sedengkeun At-Tahrim surah ayat kagenep ngajelaskeun anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد ku anfusakum wa ahlikum naro ku anfusakum saur Sayyidina Ali mah alimu anfusakum wa ahlikumul khaira aima yang junabihi minan nar. Jaga diri kita, hartina jaga teh mana wawuhkeun awak urang hiji ilmu tauhid, dua ilmu fikih, tilu ilmu tasawuf. Baru wa ahlikumul khaira, istrimu dan anakmu selamatkan dari api neraka. Betul? Tuh, kadahar-dahar ka make baju dididik sabab ari jalu qawamuna ala nisa. Lelaki itu hak sepenuhnya untuk memberikan ilmu terhadap istri dan anaknya. Ya Allah, ngaharuleung we kabeh nya. Baju dilaan aca do. Wah cek ibu teh hese dila maca doa mah geus we langsung bereber. Bari dipuih-puih hareudang. Panas. Wah. Baca doana bismillahilladzi sok atuh. La ilaha illa hu waqaf we lamun di patahan mah huwa waqafkeun we bismillahilladzi la ilaha illa hu kudu nama huwa kan waqafkeun we hu we apal apanya. Jadi besok sing tariknya payunan bapak ibu pakai baju teh alhamdulillahilladzi kasar kade ulah ditonyokeun salaki katonyok alhamdulillahilladzi kasani hada sauba min ghairi haulin minni wala. Ya Allah terima kasih
Aku sudah diberikan apa? Diberikan pakaian kiswa. Ya Allah, alhamdulillah. Orang lain mah tadi baju, urang mah di baju. Palestina mah tingali ayeuna ibu bapak Palestina, pamuda pamudi Palestina mah enak teh keur parebut baju teh. Urang mana lomari ngajajar kot hese make. Mereka hajatan teh kot 2 jam. Neangan baju ongkoh loba tapi hese kapanggihna. Da meureun bajuna tara didoaan. Akhirnya nyumput cek baju teh muat. Akhirnya mangi baju nengis 3 tahun can dipake tadi doaan. Alhamdulillahilladzi kasani hadasahu min ghairi haulin wala quwwatin teh ngaca gitu baru kelempang karena nepi ka 10 meter geus seuseuri cek ibu teh benernya ari baju make doa mah ketika saleuseurian ai pas balik no kieu ditinggal aku beureut Palestina ayeuna tingali keur digoncang urang ayeuna baju loba betul da bakal karasa kanikmatan urang boga baju teh di mana-mana keur aya engke mah yeuh geus eueuh leungit bakal karasa butuh mudah-mudahan Bapak anu ieu acukna sing jadi saksi di poe kiamah amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuk urang nganggo wayang namanya. Cing ngobrolna urang jeung wayang. Sok manahna urang pantengkeun heula. Ieu kakawean Sukabumi. Samia resmi ninggalih sami bingahipun galih opiak wising longkang sagat wising longkang ler genting sagat pramodito genting sagat pramoingkang wayangan urang buka heula bisi da teu apal gitu. Samia resmi ninggalih yuk pasrahkeun heula. Hiji urang ulah ngaku saha urang. Kadua urang teh makhluk anu hina. Katilu urang teh nu teu daya teu upaya. Lintang ti urang bisa ngalengkah teh ku Allah. Urang bisa ngarenghap teh ku Allah. Urang bisa cager teh ku Allah. Urang umur panjang pondokna itu diatur ku Gusti. Sok urang pasrahkeun heula, lepaskeun heula. Urang teh ieu teh eukeur pokona mah ingetkeun loba dosa urang. Malah urang ingetkeun urang teh sing emut kana purwadaksi, hartosipun purwawiwitan ari daksi wekasan. Inget yen urang teh bakal keuna ku ajal, keuna ku pati, keuna ku maot lamun urang teu mawa bekal erek saha nulungan ka urang. Leres mata kurang ngaitkeun ayeuna kana maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang teh butuh ibadah urang anu sakieu taledorna, ibadah urang anu sakieu acak-acakanana. Urang teh rek andalkeun salatna ge urang mah ketika takbiratul ihram Allahu akbar tong teng terang mejikom can dipareuman. Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Meok Allah eta daging ku uci. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Popoean can dijahita. Eta salat urang ti mimiti ti dapur nepi ka nyeusehan nepi ka ngalicin salat teh aprak-aprakan.
matak naon anu dek dibawa amal urang teh lintang ti urang hiji menang rahmati Allah, betul. Urang teh lintang menang ti panghampura Gusti Allah, betul. Urang teh lintang ti menang syafaat ti baginda Rasulullah sallallahu alaihi, karena Kangjeng Nabi nu bakal nyafaatan ka urang atas izin Allah. Urang sing yakin, ibu bapak pamuda pamudi tahun payun sing langkung-langkung meriah deui amin. Sing langkung-langkung meriah deui amin. Bisi aya pertanyaan, apa alasan kalian untuk muludan? Jawabanana karena urang mah rumasa gede dosa gitu. Mana hadisna? Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu, syafaati li ahlil kabair min ummat, syafaat kami pikeun umat kami anu gede dosana. Tuh gini, matak urang teh rumasa gede dosa mah kudu muludan. Urang teh rumasa loba dosa, panon loba dosa, ceuli loba dosa, baham loba dosa, tangan loba dosa, kaki loba dosa, rumasa urang teh loba dosa. Mata urang mah lintang ti hiji muntang saraya teh kasaha ka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabab Kangjeng Nabi ketika waktu sujud gubrag lahir ka dunia teh bahasana sajidan syakiron, kaayaan tersujud terus ngangkatkeun dua pandangan ka langit, bahasana Allahu akbar kabiro walhamdulillahi katsiro. Coba urang gubrag ka dunia teh pan leweh urang mah ceurik gubrag ka dunia huwa urang. Kangjeng Nabi mah langsung sujud bari ngangkatkeun pandangan, mangga kuatkeun heula hatena sami bingahipun galih di mana hate urang geus kuat tetep Allah subhanahu wa ta'ala, Allah anu ngagerakeun sadayana, Allah anu maha gagah sadayana. La takhuf wa la tahzan, di mana urang negakeun agama Allah maka siap-siap dengan keberkahan Al-Qur'an, dengan keberkahan membacakan sholawat, insya Allah di mana-mana aya nu dek jahat ka urang maka bakal ditolak, amin ya Allah ya rabbal alamin. Raden Gatot Gasa nyaeta nampi pisan tinu janten ramakna Raden Bima Kasyep putra ama pupu janing ati kembang soca mustika ama ti pawenang Raden Gatot Gasa bagja teman mulia teman yap kapayun calik narun mangga gerak kapayun gerak gue aya Raden Gatot Gasa. Jadi Gatot Gasa teh putra Bima nya anu boga ilmu teh hiji ajian Narantaka, kadua waringin sungsang mohon, terus kuku Pancanaka warisan tinu jadi bapak. Ngan ieu hiji sosok pamimpin, lamun di urang mah bapak kepala desa gitu nya, terus bapak polisi gitu. Ka urang ge pamimpin, bapak pamimpin dina rumah tangga kade ngaran pamimpin mah ieu. Ngaran pamimpin kudu boga ajian waringin sungsang. Kan ari beringin mah naon ngiuhan ka handapna bari nyungsang, berarti kudu jadi papayung agung, kudu jadi papayung. Sabab Kangjeng Nabi ge deudeuhan nyaahan karahayat ka masyarakatna jadi pamimpin teh tuh. Bahkan Kangjeng Nabi mah milari taradaikeun mapah ti payun ti pengker we, ngan lamun perang pangpayuna gitu. Mun urang mah dahar pangpayun tak gitu, perang mah gawe cenah batur geus paraeh gitu. Taya Raden Gatot Gasa waringin sungsang. Raden Gatot Gasa ngapung luhur ngapak mega nyaeta dibarengan ku hiber anjeunna angin anu nebak kana tatangkalan pating hariuk dibarengan ku manuk leutik manuk badag di sararana.
mah pangabaktos kaujuk panjenengan Rama Dewaji aya pikir sanaon ingal gengsi Kasep putra mah nembalan kaula aya pikir sanaon Rama Dewaji Kasep nembalan aya naon ieu ama dina sawataraning waktos kapengkerten nampi mikul diutus ngemban nampa pitugas ti saha ti para panitia ti urang naon ngeces ngebrehkeun kana naon rupi pembagian anu parantos disawalakeun janten kaula kelah nyangem dina ieu wengi leres pangapunten 1000 hapunten ieu kaula rupina dina kaleresan kedah bisa ngemah moal tiasa kumargi anu ngaranna kaula mah kudu ngatur keamanan dina leresan ka pamerintahan maka ieu kanggo kaula mah yu urang sami-sami hijikeun pamarintahna para ulamana masyarakat sadayana sabab lintang ti kungahiji bakal hasil pamaksudan dina diri urang sadayana ieu geus aya moal bisa aya hasil lamun tanpa aya persatuan dan kesatuan matak dina momen ieu muludan urang sareng urang buka urang kaji urang asupkeun akhlak sabab dina surah Al-Ahzab ayat 2 hiji parantos dijelaskeun laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah lamun jadi pamimpin tuturkeun Kangjeng Nabi lamun jadi pendakwah ge tuturkeun Kangjeng Nabi lamun jadi pedagang ge tuturkeun di Kangjeng Nabi pamudana tuturkeun Kangjeng Nabi sabab sakabehna geus aya di anjeunna mangga atuh panitia beli dek nyawer nya kumaha Bapak Babin Kamtibnas cocok nya cocok nyawer teu wios kewe disawer ku abinya Bapak Babin Kamtibnas manu penting cali heula we ke diongkosan pribados menang menta di panitia jadi urang sadayana ieu entong jadi hakim deui entong jeung nieun deui aturan tuturkeun we aturan nu geus aya sabab lamun urang nyieun deui aturan di jero aturan kadituna sok menang muteuk sok menang otak kulantaran di mana jelema geus ngotakeun ayat-ayat nu maha kawasa di mana manusia ieu ngalmutarakeun ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala ku ro'yuna ku akalna fal yatabawa maq'adahu minan nar siap-siap eta jelema bakal jadi ahli neraka tuh kasep nebel salira teh geuning capek tak nuhun ama daging hapunten we hapunten ieu Raden teh moal lami-lami ieu teh kumargi rada barusuheun di Raden teh muhun hoyong cai susu Raden nya tapi eueuh di dieu tah can aya cai susu awios teu kedah nya engke we bejana cenah ari cai susu mah ngeunahna teh kudu dikeut kereueuh ajung dikenyot kudu kereueuh ieu kaula tiba ngamankeun hungkul ieu kanagaraan sabab jelas kaula mah geus dinas paur di mana kaula sebagai pemimpin sebagai unjukan malah ieu kaula teh nu dipilih geus dienaskeun geuning dina kateranganna
di mana wasultanu lam ya'dil bisultanihi wa fir'aunu sawa, di mana engke kaula ngajalankeun amanah, ngajalankeun tugas teu sesuai jeung tupoksina, mangka kaula bakal dihijikeun jeung nu ngaranna Firaun. Jadi kaula ayeuna ieu urang babarengan be sabab nu bakal jadi kokoh kakuatan teh anger ku obat. Nabi bisa ayeuna nanyurkeun agama nu maha kawasa teh lintang ti dibarengan ku sahabat-sahabat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali karamallahu wajha. Opat pamudana aya, aparatna aya, nu beungharna aya, imamna kiaina aya, betul. Matak tepuk tangan untuk masyarakat Lebak. Raden Gatot Gasa mung sakedap nya dalam meeting macangke bari aya nu nyawer. Hadirin sadayana, parandene Raden Gatot Gasa nampi pisaur pisangem tinu janten ramana anjeunna parantos mutarakeun yen dina sagedengan ieu teh geuninganan mutarakeun kana naon rupihal pembagian anu parantos dicarioskeun ku anjeunna, diambil hikmahna, nyarioskeun surah Al-Ahzab ayat 2 hiji. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lam lil ibtida qad harfiah, kana fiil madi nuduhkeun nyata geus aya fi rasulillah, nyata dina jati dirina Kangjeng Rasul teh uswatun hasanah, suri tauladan. Suri tauladana Kangjeng Nabi dari mulai mana? Dari mulai lahir. Nabi lahir jadi contoh kanggo urang. Nabi lahir jadi ilmu kanggo urang. Nabi mah lahir teu nangis. Nabi mah begitu lahir teh ngucapkeun kalimah thayyibah. Mata ibu bapak ketika anaknya lahir turutkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi saur Kangjeng Nabi dina kitab Budurus Sa'adah, iftahu ala sofiyatikum awala kalimatin bila ilaha illallah li annahu amanatun indahu. Jadikeun gerbang, jadikeun awal pembicaraan ibu dengan anak ibu, yaitu dengan kalimah thayyibah la ilaha illallah. Kenapa? Li annahu amanatun indahu. Wa Semar Badranaya ya kapayun wa Semar ya winangon ya winangon Semar kuncung pakuning alam. Wa Semar Badranaya nampi panggero tinu janten dununganana nyaeta Raden Bimasang Raden Gatot Gasa. Wa Semar Badranaya ya kapayun wa terjol semarnya teh heula ulah wakayaanna geus teh kuat hayang aya anak. Nah ieu filosofina heula. Filosofi Semar Badranaya mapahna rada bongkok. Tangan kanan kapayun, tangan kenca kapengker tah atukang tuh kieu. Ieu nandakeun yen wa Semar Badranaya teh satu sosok manusia ikhlas. Jadi amalna teh mung katempeun boro-boro hingga ku batur. Lamun barang bere boro-boro ge tatangga, boro-boro ge pamajikan, dalah leungeun kencana ge teu apaleun. Matang disumputkeun tah tukang tuh. Nah, lempang we wa Semar bongkok saeutik tah nandakeun ieu teh nandakeun katawadoan urang teh lamun mapah teh urang teh tawadon teu kieu we cungang-cingung gitu calangap kaluhurnya sabab bisa aya kalong modal nya tah lempang ieu tingali mapahna wa Semar Badranaya teh 3 kali ngalengkah pasti ngalieu ka katuhu, 3 kali ngalengkah pasti ngalieu ka kenca.
naon cenah nu jadi elmuna 3 lengkah ngalieu ka katuhu 3 lengkah ngalieu ka kenca ieu teh nanakeun akhlak baginda Rasulullah sallallahu alaihi yen Kangjeng Nabi mah di mana mapah teh sok ngalieukan bisi umatna can aya nu dahar bisi kalaparan bisi butuheun kitu wasemar teh mata urang ge teu beda jauh sok luak liuk urang ge nya mun keur leumpang dengan luak liuk urang mah mawa kadaharan sieun di penta tuh wasemar tah leumpang eta tuh ngaliuk we aduh aya anak nun aya gitu hah laleus aya narunutan sok sekali dia aduh aya anak nun kagening rampag ayeuna mah aduh aya anak nun amuing aduh juragan nom ayanak telat deui nya aya pikeun saeunaon ieu juragan anom ngalinggih jingsir ka uwa nun uluh uwa teh isin kacida uwa ieu ditempokeun ku jamaah sadayana uwa teh meuni asa tetegeun ieu teh meuni asa soca teh kabehna tarang uwa ieu teh naon meuni marelong kieu ieu ka uwa heuh uwa pangapunten panginten ieu teh ayana aya kene urang teh kahiji meureun ieu teh nandakeun ngadohirkeun ngaidharkeun jeung ahli tajwid mah ngabuktikeun kacintaanana ieu sadayana sabab asbab ayeuna urang aya dina ieu patempatan laras kumaha urang carana ngahaturkeun nuhun kumaha urang ngabuktikeun ekspresina ningalikeun kabungah urang lantaran urang aya dina hiji tempat teh lantaran anjeunna aya dina hiji kalaluasaan teh asbab mantenna nya mata kurang sadayana patut malah mah kurang keneh ieu teh dalam ningali dina kitab Nikmatul Kubro karangan Ibnu Hajar Al-Haytami mah lamun jalmi geus nyaan leres-leres ngarasakeun kanikmatanana ngarasakeun rek ngahaturkeun nuhunana ekspresina teh bakal leuwih-leuwih ti kieu no nah kumaha wa ih lamun teh mah ieu ngarasakeun anu sabener-benerna kanikmatan ayana muludan teh tinang tos nun harta bana teh tinang tos bakal dikorbankeun sagalana lamun teh mah tina hasil dagang pasti bakal disisihkeun abdi mah hasil dagang teh sabulan pasti yang muludan amin lamun anu ngurus doma ieu abdi mah ieu marek disisihkeun najan abdi di Majalengka abdi marek ngurus doma Garut khusus yang muludan amin malah lamun anu melak cau pasti dibawa jeung tangkal-tangkal naon ka dieu beratnya ngan ieu malamun jalmi geus nyaho kana kanikmatan ayana Kangjeng Nabi pasti dikorbankeun sagala-galana da teu lila ieu teh dina sataun teh ngan kur sapeuting kurang gigieuan teh nya heuh matak muga-muga sok sanajan ditungtut sataun sapeuting memperingati Nabi teh maulidna mudah-mudahan da ieu urang ngayakeun ieu kumpul ngariungna mah geus cumpon ngan anu saur Kangjeng Nabi teh mah ngahirup-hirup agama Islam nanyeurkeun agama Islam malah tadi alhamdulillah budayana ditaekeun senina ditaekeun muga-muga jeung seni bacaan Al-Qur'an tahun payu namanya mohon sami nun da eta tujuanna nama
urang ngayakeun ya seperti kieu teh ti dituna ge jangan hirup-hirup supaya anu nunutan kahudangkeun anu leuleus jadi namahan jadi heuras anu geus mengpelehe teh minimal kahudangkeun minimal kajait minimal matak diayakeun jamaah ikhwana teh kudu ngariung ngumpulkeun jelema bari ayana sodako tuh fakir miskin kabagian yatim piatu kabagian leres nu beunghar bisa berbagi atau kanu miskin atau nu miskin bisa ngarasakeun tina ayeuna berkahna muludan teh paningkatkeun uhwah islamiyahna sinareng uhwah insaniyah nah jeung insyaallah deui heukeun nae kacaletot naon tuh nih jadi ieu teh urang teh hiji kudu ngatur nuhunkeun ngatur nuhunkeun matak diayakeun geuning saur Ibnu Hajar mah fa inna nikmata ala ummati bi irsali sallallahu alaihi wasallam a'dhamu min nikmati alaihim bi ijadi sama'i wal ar wal laili wan nahar wasyamsi wal qamar wariyah wan nabat wa ghurudalik tuh nih kartos ibu oh ada bahasa Arab eta mah nya jadi lamun dihartoskeun keur kampung Lembak mah kieu lamun urang nyebutkeun cinta ka Kangjeng Nabi lamun urang ngasangkeun bingah ayana Kangjeng Nabi geus pasti di mana mangih peuting moal poho ka Kangjeng Nabi lamun mangih beurang pasti niheulakeun Kangjeng Nabi lamun urang aprok ningali jeung matahari ayana beurang pasti urang teh inget ka Kangjeng Nabi urang lamun aya jajadian jujukutan sagala rupa pasti inget ka Kangjeng tah karena a'domu min nikmati alaihim leuwih agung batan diayakeunana nu bieu disebutkeun beurang peuting luhur hanap matahari bulan angin jeung sagala rupa wah alhamdulillah nun uwa pangapunten rupina di dieu teh nun heueuh meuli dari cirina mah ciri aya paribahasa uwa teh dina satu acana leuwih luasna pangintenna Dawidi tina galih anu ni nada jembar tina mana anu setra nun sabab aya paribahasa aya ciri sanagri jara sadesa jawadah tutung biritna sacara bilih aya cara nu kacana ku uwa ieu ti dieu pangapunten kinten-kinten moal ngararama moal kira-kira lamun uwa nyarios narana tarik rek ngamekan moalnya atuh paeh meureun sok mata kurang buka gerak kuwa ieu saeutik hiji mata kuwa ieu nanakeun awak kuwa hideung nyejar terus nanakeun samping uwa teh kotak-kotak da urang teh dikotakeun hirup teh aya hartosna ieu panganggo uwa teh aya hartosna sadayana ti kawit luhur dugi ka handap matak aya paribahasa ulah nuduh anu jauh ulah nyawang kan wangang nu deukeut geura deuheusan caket geura ketan geura prak geura tingali ieu ciri wujud satangtung diri back to basic ibda bin nafsi is not degan ka dituna teh moal jauh tina wujud urang hiji nanakeun ieu mah uwa teh geus kolot tuh geuning aya geuninganan panayagan di dieu aya kuncung uwa ieu teh hiji tanda filosofi matak ceuk tadi ceuk uwa ulah nuduh kanu jauh rambut salmar ambakan sadami getih sadetes bacaeun itungeun nya nun sami nun nya ieu nu di luhur teh kuncung teh 88 jumlahna teh asmaul husna ar-rahman rohim al-malik al-qudus al-jabar tuh geuning eta sadayana oge da itu sifatna nu aya teh sifatna nu kudu dipake teh matak aya paribahasa ulah mibana nu Allah bogaeun pibana nu Allah teu bogaeun kantong
ieu nanakeun kantong uwa teh kade ieu teh nandakeun kana kolbu lain jang wadah wajit ieu teh lain jang wadah saweran ieu teh Bapak Kapolsek sanes. Jadi lamun hirup reka mana-mana matak tadi jeung si Dalang ningjang Lutfi dibahasakeun samya resmi ninggalih sami bingahipun galih eta ieu eusina teh. Jadi urang ulah sok mamawa kantong eusian, ulah sok mamawa kaagulan dina hate urang. Kosongkeun ieu hatena. Sabab lamun urang mamawa gelas eusian moal daekeun katamahan. Nya. Pan kitu urang mah silih simeuh, silih sebor, aya paribasa ari luang mah lain tina bincurang, luang mah ti papada orang. Eta teh karena geus dipinuhan ieu hatena. Geus rasa mokaha. Lamun teh mah urang teh geus ngalap cukup ku ilmu nu aya, coba kosongkeun. Yen ilmu sadar lain nu urang kanyaho, lain nu urang mah ukur dibere nyaho mah. Lain ngan kur ngaku pan ceuk wa Semar ai sem teh pangangkan-ngangkan ai marti nu nyayembarakeun sagala rupana. Nya. Mata karana ge Sang Hyang Ismaya ieu teh uwa teh ari Ismun teh ngaran, ari Maya teh cahaya. Ieu ngaran cahaya ieu teh. Heueuh. Bodas tah. Ngageuleut reuknya. Ieu paman teu bodas uwa teh kade nu ngaranna hate teh gambaranna kudu bodas euy. Da ieu nu hideung mah di mana ieu hati disebutkeun ge hideung mah gambaran duniawi. Lamun manusia hatena geus kalimpudan duniawi, lamun geus kalindih ku duniawi disebutna ge hamun fid dunya dulmatun fil qalbi wa dulmatun fil qabri nun. Di mana jelema geus kalimpudan dunia mah bakal poek hatena. Tunggul di parut, catang dirempak, nu adi, nu lanceuk, nu tatangga dikerewan we kabeh. Ditabrak. Hirup satabrang-tabrang teh eta. Nya. Matak aya didikan. Dilungsurkeun ka alam dunia ayana nabi teh bu istu li utamima makarimal ahlak tuh. Nabi mah kudu cileukeun tel peujit sabab naon? Sabab di dunia mah ngarasakeun ukur sinang euy. Ukur nyimpang, ukur eureun. Ngaran eureun moal lila bakal balik kanu alam salanggengna. Mata kurang diajar bisa paeh memeh paeh, bisa nganyang ka poe pageto ta ieu. Aksiru min dzikri hadimiladah sing loba eling yen urang bakal papisah jeung kanikmatan dunia no. Tuh deui. Mangga atuh beli bade nyawer. Oh teu aya heuheun ae. Aca. Geuna ca tinggal sengklek mah meureun uanya. Sok. Urang weuh gede. Mana? Oke heula rek nginum heula ua euy. Buka jam caina aya nginum saya teh ka hidang. Aduh aing jadi ngadalang teh kieu eta mah. Jeung ngadalang hese nginum-nginum macan. Alah. Tara keurina panggung mah. Majar teh dalang antara kiih cenah. Oh, sok atuh. Ayeuna mah entong. Aya. Alah. Bismillahirrahmanirrahim. Teraskeun nun. Teraskeun. Cing neangan kipas atuh nun ka dieu lah. Buat teh hareudang ieu teh. Hareudang buat depan di mah daerah panas. Ai Sukabumi mah da tiris nya. Teu panas teu peurih ya. Hirup teh cilaka geus teu panas teu peurih mah.
teu cager. Beuh. Nah, ieu pemain sepuh eta geunah. Ayeuna nyambung pan eueuh nu kitu mah nyambung mah. Moal atuh. Nya. Kedah nyambung di mana-mana ge. Nya lamun ayeuna kopi aya ududna nya. Gitu. Tak ieu geura filosofi ieu teh. Tuh tingali. Ieu si dalang make kopiahna teh tina sagen. Oh sagen. Tah ieu teh sagen tah nu disebut pitaros tadi saurih bapak teh macan ari beubeur sagen. Beungkeut kade euy. Sabab arbaun la yasba'na min arba'in. Anger nu ngaran dunia mah lamun teu aya pameungkeut bakal ajol-ajolan. Eueuh pangarem mah bakal ajol-ajolan. Geus hiji hayang dua, geus dua hayang tilu, geus tilu hayang opat, geus opat hayang lima, atuh akhirna teh keuna ku siiran. Ya mambidun ya hustagol qad gorohu tulul amal aulam yazal bigoplatin hatta dana minhul azal al mautu yatibagta wal qabrusun dukul amal isbir ala ahwaliha la mauta illa bil ajal trung tung tung tung. Apa nu bieu eusina? Ya mambidun ya hustagol he jelema nu katunggul ku dunya. Ta ieu mata kudu aya radan beungkeut anu aya dina awak urang teh. Bisi urang teh kalalanyoanan teh dibeungkeut. Sabab aya dunya mah kadituna teh maka bakal ngajeroan terus. Ngajeroan. Sedengkeun geus dienaskeun ya mambidun ya hustagol qad gorohu tulul amal yen anjeun geus katipu kalian semua sudah tertipu dengan tipu dayanya dunia. Sedangkan al mautu ya'ti baghtah, sedangkan kematian sudah menunggu dan datangnya menggertak tidak memberitahu. Tuh matak sok sing kararuat urang tolab ilmu malam ayeuna nepi ka angeusan ulah ka balik. Ulah eta mah geus esod-esodan. Heuh kiih tah masok we. Kiih heula nya. Mun dek modal heula kan lamun lila teh kiihna mejen berarti. Nya. Sok we da urang teh ieu teh ngan sapeuting ge henteu urang teh kikieuan teh. Henteu. Dari dinya nganyahokeun hate mah. Matak dijelaskeun lamun hate na gering dibawa ngaji mah mungeun. Lamun hate na gering dibawa hura-hura hayangeun. Dibawa ngaji mah nunutan we. Lulus. Eta teh ciri eta teh influenza hate teh. Kudu buru-buru di okname eta teh. Nya. Kudu buru-buru ka IGD eta teh. Kudu tambah darah teh. Sabab bisi paeh manten. Sedeng ari geus paeh engke teh bakal marakayangan. Kade marakayangan teh lain keur jelema anu maot geus dikubur lain. Hartina jelema nu marakayangan teh nu paeh hatena marakayangan we ngaririwaan kana harta batur, milik batur, pangaboga batur, kasuksesan batur. Tugeni teu kao batur lamun di awewe aya tatangana boga emas samet kelek diomongkeun ece nyaho teu eta mah duble tah nu kitu marakayangan teh. Ih atuh pan sagala rupi ge tina ilmu non
al ilmu mah ma'rifatul maklum matak tong sok ditatanyakeun ceuk Syekh Jarnuji dina taklim dia latas al anil mar'i fa absir qarinahu tong ditatanyakeun kalakuan anak engke katempo galagatna non katempo gerak-gerikna si eta mah pan ujug-ujug nginyum euy dah heuh geus kanyaoan pan gerak-gerikna ku urang matak tong ditatanyakeun sok urang wih geuning geura matak ieu ayana utusan ka urang teh kade ulah diruruksak pan itu mah utusan ge dina surah Al-Anbiya 107 wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid fahal antum muslimun tuh gini kade ieu ulah diruruksak ieu ku urang umatna ulah ai Kangjeng Nabi dilahirkeun ka dunia teh rahmatan jadi kadeudeuh kaheman kanyaah kacinta kaasih nyalametkeun saalamar capada tuh di masyrik nepi ka magrib tuh diberesan ku Nabi sadayana ngan urang kade sebagai penerusna sebagai umatna ulah ngaruruksak nu ieu dunia teh geus dimamanis ieu dunia geus digeugelis mata ulah poho ka mana tuh nyaeta ka lemah cai ulah diraruksak lemah caina awi pelakan deui kalapa pelakan deui tatangkalan pelakan deui boga kebon tong diangurkeun pelakan leuweung karah dibunulan hareupeun imah ge pat barala kudu teman pacing atau pelak-pelakan kangkung kadinya ge ceuk pelak-pelakan hui sampe nu manfaat sabab ieu taneuh ngaduakeun ka sakur-sakur jelema nu syukur dipelakan teh ciri syukur naon teh bungaheun wah Semar Badran aya leuleus teu aya nu nyawa wadul ieu kaleresan aya hiji makhluk anu nukang nongong tina aturan-aturan nu mah kawasa jeung contoh ti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jang dalang minum heula haus itu aya cahaya beureum ka kalayangan di luhur Sang Hyang Rancasan alias Dasamuka hartosipun dasa teh 10 ari muka beungeut nyaeta boga muka 10 rahwana ieu nanakeun hiji makhluk nu nalangsa hirupna baheula sarakah di alam duniana ta ieu rahwana jadi itu rahwana teh nyaritakeun hiji titik tina padalangan asani Sunda nyaeta hiji makhluk jelema anu nukang nongong tina aturan nu maha kawasa nya ayeuna ha tuh matak tingali ieu teh hiji jelema beunghar ongkoh pamimpin ongkoh koret ongkoh somong ongkoh ieu teh mereka hese matak sihungan tuh geuning beunghar ya teh ngan maehna ngumpul-ngumpul harta teh jang kasenangan dirina nya sedengkeun dina surah At-Taubah ayat 33 ayat 34 diterangkeun di antara ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal ahbari waruhban teu geuning loba sadaya memeh lahir nabi teh nyaeta loba ti golongan aya ti golongan ulama nangan ulama su hartina aturan-aturan pangeran teh dijieun jang kasenangan dirina malah loba pamarentah ge nu dolim memeh lahir nabi sehingga digambarkeun engke eta harta nu disimpen ku manehna layak kuluna amwalan nas bil batil ngadahar harta hak batur ku manehna didahar engke bakal dijieunkeun dua orai nu galaledek tah ieu lempang Semar rahwana kita tuh right hah
sosok kieu heula bisi kabere setan. Hai sok anu rek kieu heula nu rek ngising-ngising heula naon sababna ulah dinyanyaah ieu waktu sabab ieu waktu teh bakal minta pertanggungjawaban sabab aya waktu teh anu bisa dikodok aya waktu nu teu bisa dikodok. Sasa sabab dijelaskeun dina kitab Misbahul Dulam karangan Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani kitab Nahji ala Atimil Hikam dijelaskeun hukukum fil awqati yumkinu qadauha wa hukukul awqati la yumkinu qadauha. Tuh nya ari rahwana ieu mah bisa ngadalil leres teh urang ngaji rahwana apa ieu ieu nu ku kaula kakarasa teh lantaran babah heula ieu kaula ngalalaworakeun kana waktu baheula ieu ka kaula teh nu kang nongong tina aturan pangeran sehingga ieu ka kaula teh baheula kakayaan kabeungharan ku kaula teh dijieun ka kasombongan sehingga geuning karasa ayeuna haleuangna weh bijil tah haleuang rahwana teh nyaeta tina surah Al-Munafikun eta bahasana mana suratna kieu diaoskeunna فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Iya kaula hanya kal karasa ayeuna ku kaula nu kang nongong tina aturan makawasa teu nurut ka Rasul nu geus diutus ka alam dunia. Di tempat naon ieu kaula di mana ieu kaula dunia asa ngaletikan langit asa ngahanapan tina rame jadi tiiseun tina caang jadi poek tina loba jadi sorangan ke kamana pamajikan kula harta kula jabatan kula imah kula mobil kula harta kula tatangga baraya kula kamana iya kula ke ku bumi teu ditampi ku jagat teu ditarima akibat ku kasombongan kaula keur dialamar capada balikeun deui ka dunya kula bere jalan hayang tobat kieu karasana ari hirup bantangul adigung gede hulu koteprak gede tangkurak teh. Hai padara reuas kabeh hah ngajingklak bohongan atuh uing nyelengkeun da keur ngarasapi eta teh nya Pak nya ibunya keur ngarasakeun eta teh urang kabayang keur ngaringkuk di alam kubur ngajerit maratan langit ngocak maratan jagat neang ke batur-batur saha neang dulur-dulur saha anak-anak teh nu mana sabab geus denas yatsbaul mayit salas nu bakal gilu ka pakuburan mah ngan apura tilu
ahluhu wa maluhu wa amaluhu payarji usnani nu dua balik deui harta jeung keluarga balik deui. Pamajikan kula nu 80 ge waktu harita makmungeun ngilu hiji acan. Oh pan pamajikan teh 80 Pak. 80 ya teh tah. Mohon. Heeh, nganu aya dina hate ngan hiji Dewi Sinta. Ngan hiji. Matak lamun aya jelema beunghar tang ngaberi pemajikan batur teh kos rahwana teh. Heeh. Manehna kurti Bang Ceurik ngaguku. Kurti Bang Ceurik ieu matak ieu kula ayeuna kakalayangan hartosna ieu kaula baheula cenah disebutkeun marakayangan da ku si Semar Badranaya kula teh mata kaula ayeuna karasa nukang nongong tinu makawasa teh ripuh ieu ripuh kacida matak ieu memeh datang pati urang sadayana urang lobakeun sabab ieu tugas urang mah lintang ti ngumaha lintang ti masrahkeun kanu maha sagalana kitu kaayaanna rahwana geus turun di bae tunuh ot guru penting teuing hayu urang balik nya hadrohna itu baralik meureunnya nya mangga aja gerak kapayunun tos tabu 1/2 ya nya tos wengi teuing jangan bisi kaberangan salat subuh sing kararuat we tahan tika subuhnya nah ya si cepot tuh ngali nah matak aya dawala adikna teh dawala mah geus ka dieu ai di Jawa mah lain dawala nya aya ngaranna ge saha Petruknya Petruk teh artina patruk mahuwa siwallah tinggalkeun perkara anu salian ti Allah bisi musyrik datang ka urang da wala aida teh ieu wala nu mana eueuh akueun urang mah mana atuh nu urangna eueuh kabeh oge ieu teh nu Gusti teu geuneh ieu cenah si cepot ngaranna teh ieu teh sastra jingah tulisan nu beureum cenah ngamek cenah da sabab naon komplain ka bapakna maja teh dijieun tina saung kade lain saung-saung Pak RT ieu teh dijieun teh tina saung ngeuk jadi tina silih asih gitu tina hasil bogoh gitu pan ieu nu perentul ieu teh hasil bogoh ieu teh kabeh ge nya leres teu lamun teu hasil silih bogoh mah atuh moal jeung hasil ngahiji sok bapana dina ayeuna lalangit ibu dina kasur jadi anak moal teu ngahiji mah moal tidinya bertempur di atas kasur berperang di atas ranjang jadi anak kakara apa jadi tah ieu uing hiduh geuning tah ieu teh hasil bobogohan nyata bapak jeung indung teuing kumaha da indung teh oke gitu heeh ya da ieu nya kade da ieu mah seni urang mah urang Sunda ade harti Sunda teh ade sun teh jaga ade za teh ieu mana tah matak disebut tuding ieu teh tuding ieu teh lamun nuduh kana panon tah Sunda jaga panon teu geuning Sunda jaga bibir Sunda jaga irung Sunda jaga celi Sunda jaga leungeun Sunda jaga ieu 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 suku atuh tak ieu tah ih nya deh jaga kade matak Sunda teh tina sun sona ya sunu sun fiil amarna jaga kudu ngajaga teh geuning bahasana kitu Sunda teh filosofi teh geus apal di bahasa Sunda naon arti Sunda saeutik ini ya tamatak ieu usi dalang tuh dipakainya kopiahna
terus sorbana teh filosofi teh kunaon cenah eta maka sorbana teh tina samping sing inget urang teh euy kadunya dicempal samping memeh init ka kuburan ge urang teh dirurub samping sok bisi aya di dieu cenah jelema anu beunghar bro di juru bro dipantau ngaleah di tengah imah si jabrik di bibir sing giridik si jamrong di kolong sing gorolong si jalak hayo sing kocak si plung hayo kongkrongok ruwai rawi teka teureui rawi trieun rea dangeun buncir leuit loba duit tuh gini pas mawat mah angar we dirurub samping aya di dieu umum dirurub samping ibu-ibu dirurub samping ti ayeuna eta samping ku urang bacaan dikir bacaan sholawat ajak ngobrol ku urang sabab nu 200.000 500.000 mah eta dipasyakeun ku anak urang terus ibu beda jeung beunghar kota aya di kampung mah kitu bro di jero bro dipantau beunghar kota mah beda hirupna berpangkat kompak hirup berpang cing kompak hirup berpang imah berting mobil mangkil di tengah imah aya bak segi op di pinuhan ku lauk sep manehna pagawean ngajep di pencetan ku bojo nu op insyaallah uratna ceng lamun geus sengkat pasti bunga akang yang bucat segala dia lah tak ieu urang teh kudu awas waspada teh sabab ayeuna mah loba nu nyeleborkeun betul loba ini mah nyoledatkeun teh loba awalna mah bener ngan kadituna cat teh cenah mata keur ibu-ibu ya keur ibu-ibu mah wayahna ibu dina rumah tangga hayang nuturkeun baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai rumah tanggana oge bapak oge hayang tabi sakinah mawaddah mah tuturkeun Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi mata keur ibu-ibu mah tugas teh kudu minang make cara nu alus teh aing mal bale geus jam 12 mah majar-jar make can lah kunaon ieu teh meujeng make can nah ku sabab ku salakina rek contohan matak ibu-ibu mah kudu minang ngadangukeun cenah astagfirullahaladzim alah pak euy deueuh aing euy lah lain kabayang atuh dah datang salaki damka kayaknya kudu minang ngadangukeun tuh gini mata di mana-mana ayeuna salaki teh tah kudu siap boga salaki teh doakeun ku ibu doakeun dina sajaroning salat segala rupa jatunya salakina teh sing gede kanyaahna cek jadi ge ieu mah cenah salaki abdi mah pantara mere ilmu ka abdi tah boga salaki kitu mah kudu cerak leungeunna nah jeung dicekek segala atuh paeh meureun tak ieu hampura we da datang si cepot mah kitu Pak nya alah itu bukan cepot kalau nggak gitu ya betul salakina teh kudu cerak leungeunna geus dicerak leungeunna ka salakina teh ijinan ku ibu-ibu salakina teh cenah nyantri hei astagfirullahaladzim cenah nyantri cenah ngaji gitu bapak gitu kurang ngaji bikeun duitna heg cium ini teh tuh nya ta eta kumaha cenah cok salakina cenah da pamajikan abdi na oge cenah sok cicing wae cenah ka abdi teh tah gampang Pak boga pamajikan gitu mah ku bapak teh kudu tanya jeung ditajong segala teh lah pamajikan teh cicing eta beunang ditanya ditanya tuh nggak jawab weh tah pamajikan gitu mah kudu ditanya lain ditajong masih keneh baeud pamajikan teh cek bapak teh kumaha tah lamun masih keneh baeud wayahna ku bapak pamajikan bapak kudu dibere rarangken astagfirullahaladzim
ieu teh salaki dicekek pamajikan diracun aing kacau ya bere rarangken geura bere rarangken ih di mana si bere mah apa dah bebe dia nya tertengadan pamajikanna nonyok ka dieu babari tuh salametkeun serenteng di dieu tah tuh gilakeun saeutik tuh bawa kadinya tak tuh bawa dia tuh sudut kadinya kena lep kaya lah saeutik tangeuy ti hanam tuh nya nyerenteng deui babari kuduanana geus renteng kitu mata sok gitu nyerenteng tewak lap dadetkeun tah siku nya tah kak tah kak tuh pandeukeun tadi dinya teh tah bibirna teh ceuk bapak teh segini da aman make seni mah moal kudu beberek ge moal baru ngalodok ka dieu teh leungeun rek nyekek selup di handap tah bawa lap bukakeun ka nya tah dus bedol jarum teh dat adakeun ka dieu teh kael bluk panangkara geus nangkara mah dikitu bener aman itu make seni hirup teh mata geura sing nyeni hirup teh ai seni teh nyeni harti nyeni ceuk agama mah adil harti adil teh wad usaiin fi mahalihi nempatkeun hiji perkara teh dina tempatna eta adil ngaranna waktu ngaji waktu usaha waktu syare waktu dahar waktu molotot waktu syirik adil teh ngaranna teh terus itu adil mata kurang sing adil karena diri urang teh nya waktu ngaji daruhani urang teh butuh dahar asupan ngaji sok aya di dieu syahriahan di desa pingwan di lemur yuk hadiran istighosahan manakiban naon we sacarana sok kadinya anteurkeun ku urang teh sabab tetep urang teu bisa ngaku ieu laku urang pangalusna amal urang pangalusna lintang ti nu pangalusna mah engke menurut nu maha kawasa betul ieu syarat ieu hiji dina kitab Kanjun Najah wayahna iklam annahu yutlabu fi hada syahri bi kasrati salat wasiyam wasadaqah syarat urang dina muludan sing hasil ba'da muludan mingguan pinuhan kasalaki leuwih alusan pamajikan wayahna kudu diilmuan wayahna kudu loba puasa wayahna kudu loba sedekah baca sing saseueur-seueurna sholawat sallallahu wasallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina sadayana sallallahu ala nabi sayyidina Muhammadin wa sahbihi ajma'ina nabi urang sarerea kangjeng nabi anu mulya Muhammad jenenganana Arab Quraisy-nya bangsana sallallahu Nabi Sayyidina Muhammadin wa sahbihi ma'ina hiji deui ibu bapak ieu urang usia geus 40 leuwih tak ieu aya doa dina kitabna Soyul Iban aya doa ieu bacana Allahumma barikli fil mauti sok wa fima ba'dal mauti Allahumma barikli fil mauti wa fima ba'dal mauti kieu bahasana teh man qala fi kulli yaumin khamsa wa isrina marratan
Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti summa mata ala firasyihi a'tahullahu ajra syahidin. Urang macakeun sapoena 25 kali doa nu bieu Allahumma barik li fil mauti wa fima ba'dal mauti 25 kali maot we cenah jalmi teh di mana maut eta jalmi a'tahullahu ajra syahidi ku Allah dibere ganjaran maut syahid. Sok amalkeunnya sapoe na wayahna awaskeun 25 kali bari tanggupkeun pandanganana sok urang ngadua jeung Palestina. Bismillahirrahmanirrahim. Tanggupkeun Allahumma kshif anna wasrif anna wadfa'nal gola wal waba wal fitan wal mihan wat ta'un wal humum wal gumum wal ahzan wa syarrul a'da'i wal hasidin fi Palestina wa syarrul a'da'i wal hasidin di kampung Lebak wa syarrul a'da'i wal hasidin wad-dhalimin wal-dhalimin wad-dhalimin wal kafirin wal kafirin wal kafirin wal kafirin والمنافقين والمنافقين ما لا يدفعهم غيرك ما لا يدفعهم غيرك اللهم إنا نتوسل إليك يا الله بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أغثنا 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 من هذا الكروب وأجرنا من هذا الخطوب وأجرنا من هذا الخطوب وأغثنا من هذا الكروب khususon di negeri Palestina wa khususon di Qaryati Lebak wa umuman Jam'il Qaryati Lebak. Allahumma inna tawassul ilaika ya Allah bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam an taqdiya jami'a hajatina ya Allah an taqdiya jami'a hajatina ya Allah an taqdiya jami'a hajatina ya Allah min hawaijid dunya wal akhirah min hawaijid dunya wal akhirah Allahumma nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril aqibati wa su'il khatimah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hapunten tikang cepot kirang sareng langkung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallahu kepada Akang. Ya,